sajeroning gering Bapak lain segering-gering monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir Gitu anyat salangannya nama. nya da lain segering-geringna cek aing oge percayalah ka bapak palingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima nya da pisang nama keti kotok Di pangbubur kan aku angge bea. teke lagi si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah ka langit kuya paeh katiisan pireuk mata katorekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu eta ka monitor megang leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing wah heuh sakitu jak moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh kitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kantenan ma kaula nun nah heureus cai mah gerata tahar gitu maksudna bakal datang semah ka dieu nah heureus cai mangga kaula nun lah naon kapiting itu kulub da boga kapiting we di saha bo rajungan non je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet anu di bedo eta teh anu di bedo ku bola geuning baju ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit lain ku mati ketingalianan saya bade naon bapak teh urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu pindah ka dieu naonana biukna pindah ka dieu Pindah ada geus montok. lah pindah ka dieu lah pindah lah maksudna lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rap sidakep sineku tunggal mate ini babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa iya iki nyaeta ngagupai ngagunakeun ilmu panggupai rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna walah iya inggih anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri kutumiri nutuk leuwih teh nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum Nu biruan namanya. Pak ka dieu majuna nah jaradi jelema dieu Nah, betul geuning sing baru wah Star Trek teh teh incun ini anu teh Wilujeng Sumping yap Sampurasun Rampes Astagfirullahaladzim eta teh dewa Pak tanyakeun ku maneh engke aya keajaiban gitu Wilujeng tepang deui sanajan urang papisah tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot dawala abdi
Nuhun maneh geuning hirup keneh. Saha ieu teh? Kula bapa maneh. Eta. Bapak abdi. Nah, yang teh lieur ieu teh. Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna. Aduh, anak king. Astra jingga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun. Nuhun maneh salamet. Saha ieu teh? Kaula bapa maneh. Lieur. Wilujeng tepang deui mangga linggih. Aduh, nuhun salamet maneh. Bapak abdinya. Geuning nyaho? Apa we cenah tadi? Wilujeng tepang deui linggih. Cepot. Salamet maneh jang dawala. Salamet mangga linggih. Bapak abdi deui nya. Bener. Alah. Ya, Kang. ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi. Wah, ayeuna mah. Pak, ya. Loba nu ngabelana. Ieu teh bapak abdi kabeh. Ari salira sarua. Nya ieu teh sadayana ieu teh salaki mak. Nya anyir. Kuatan emak kulimaan dulu. Boga teh jamu naon. Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus Bener, mata kena korehan. anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun. Buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu. Diuk. Bapak. Nya anu didongengkeun ka pungkur. Naon kan? Cing. Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan. Papat kali pancer itu haji. Dari rukun Islam. Hari langkah berata malah ingis duman Luar biasa. Ngimpi aing teh lain ieu teh dawala. Aya keajaiban kieu kan. Kieu babarengan jeung Semar teh. Teh rugi babarengan. Ilmu laduni teh ieu meureun Eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu papat kalima genep 7 8 ciwit. Lain korehan mah ilmu kolot teh. ilmu papat kalima RW 3 Papat kali pacar gitu lain. Jauh-jauh ke RW 3 tuh. Nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana. Oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al. Dat hartina wujud, sifat hartina rupa. Asma ngaran, asma af'al pagawean. Kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer, mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna. Doh, eta. Wow.
Si horeng raja THT. Oh, janya kabereun. Jadi jelema daek cocorokot kumaha hate. Jurungkeun ku hate. Dijurungkeun ku hate. Bener. Oh. Montok jeung begang oge kumaha hate. Kumaha hate. Eta nu ngajongklokkeun teh hate kan. Hate kusuk nu jual begang. Wujud dek gerelut kumaha hate. Sagala rupa ge kumaha teh. Oh, cing jadi guru. Amin. Jadi ilmu. Wujudna kitu datna. Sifatna kieu geus aya parantos. Kantun asma jeung kaula. Pingaraneun anjeun gumantung kana warna. Pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu. Nur Banyu. Waduh. Dupi kaula Nur Bayu. Nur Geni, Nur Bumi. Dupi apa? Pagawean anjeun. Wayahna pangnewakeun Arjuna. Geramanian di pancuran Talaga Arum. Hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan. Sabab eta teh katenung ku jurig. Alah. Ya anu jurig jeung geuning sakti. Wow. Kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna Bapa tingali. Nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaanana. Luar biasa idola. Eta ulah Bapa teh. Kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui. Sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awu langit engke sarerea tepung di ditu. Dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar. Tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awu langit. Dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima. Karunya Bima ayeuna dina embal. Salametkeun. Sangeusna di mandian. Langsung bawa ka awu langit, di ditu kumpul. Siap. Itu cenah nongton di ditu dia. Jadi Nu Payun, Nur Banyu, Nur Geni, Nur Bumi. Aya abdi Nurulung. Atawa Nurulung rinit. Alah, sia nurus tunyung. Pantes. Dupi kaulan Nur Bumi, anjeun wayahna tepungan Kresna. bener. Gara buru-buru datang kitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian. Sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya. Sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamangkeluk. Siap. Ayo. Sabab Kresna teh pengaman dunya, cing aya gawe gitu. Oh, gaji we gitu. Ai gawe teu. Gawe henteu. Yang busung. Eta dagelan. Nya. Siap banget. Ayeuna kaula bade mios. Pot, dek milu ka bapa nu mana maneh? Cing. Bingung ge bayi aing. Cing ngilu ka mana, Kang? Pilih hiji Di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit. Panggedena duit. Anu rencem, Kang. Nu rencem meneh. Abdi mah rek milu teh kan nu rencem. Karena teu susah. Kuning mah kumaha tugas ti pancer we. Geus milu jeung kaula. Saya. Mari lu EKB. Anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan. Hayu dit. Mangga. Mari kana elak. Salametkeun Arjuna. Beras Bapak. Panggil.
nyangka teuing bapak aing benar Kang da eta boga bapak mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat eta salat patri daya deui Kang Akang bisa sholat terus apa sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna sholat aja nih ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh tara siap eueuh buruhna siap naon heuh da kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah turut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh supaya kahartieun ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau anjir cacak syariat teh nyai cager di Jakarta nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir pulsa teh zakat tara sodaqoh tara nyieun kahadean ka batur tara nulungan kumaha lamun dewek daek sodaqoh daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukecan kiai beureung jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun paling suwe dijual rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa dikeureueuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat teu barang hakan ngebulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa
puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ke Cirebon ini Tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea nahan lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-rang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter kitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun nagara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik urang init gawe we nya Pak urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam sok atuh apikeun itu bueuk nanti kencarkeun karunya tong dikerem wae cileuk alu resep deh kana pabueuk teh nah make resep Pak asana potongan bebeja heula ka ma hayu cenawa sok geura culik raja kaula tapi saacana nyulik bakal dipegat ku kaula awas mah kaula nun bapak dek berjuang heula mah wilujeng kakang Semar Kacarios ieu anu bade nyulik Yudhistira. Duh, nyaeta cicing di perbatasan. Terus ngadaguan waktu peuting dek ngabongohan Raja Amarta. Iya hiji. Oh, hey. Yudhistira peuting ke sampean bakal diculik bakal dibawa ke negara kaula Kang Sampurasun sa ye geuning ki adi aya naon ye
ka dieu. Daya-daya Akang. Wayahna ulah dituluykeun. Bahaya urang amarta canggihna leuwih ti urang. Aya kajadian naon maneh ieu? Alah, mangih kareuwas anu luar biasa. Doh. Sarikaya di kupatan. Aya. Aya naon maneh ka dieu nuturkeun? Sadaya-daya. Mangih kareuwas. Allah. Kareuwas naon? Pilih Akang Cilaka. Rakareuwas. Luy. Da kaula oge ieu teh aduh. Gegebegan hate. Jantung teranud. Ai kitu kumaha? Saangkatna Akang teh marukana kadatangan Sema. Saha? Arjuna jeung Dorna. Doh. Maksudna dek guguru ka saha? Ka raja urang. Ai ku raja urang teh ditarima. Heug cenah maneh guguru ditarima asa syaratna maneh kudu maehan Semar diteuk-teuk opat. Dipenta syarat. Dirig-dig geus caritana kaula teh marengan Arjuna. Ya. Di jalan panggih jeung lanceukna jadi korban. Ya. Langsung katumaritis heueuh we. Kaula ngadagoan di perbatasan leuweung teh Arjuna teh mawa Semar. Allah. Ngan geus paeh. Semarna teh duka dicekek duka kumaha. Geus jadi bangke. Nya di leuweung teh ku Arjuna teh dicacak jadi opat. Dipotongkeun dibuleunna ku lamak bodas. Eta teh. Ya. Terus yang ngaralamun saha teh Arjuna jeung kaula Baina geus gadon. Ngalamunna kena tepugu. ngaharuleng ngareureuhkeun tina kacape. Iya. Meureun ngadongeng teh geus rada lila. Ya. Cekeng hayu Arjuna urang init urang nyetorkeun ieu wujud Semar ka raja kaula. Doh, leres. Hayu atuh cenah. Durug-dug teh Arjuna. Heuh nyokot gemolan. Nah, gemolan teh beut eueuh. Naonana? Wujud Semar teh aya gemolanana we nali. Eta potongan-potongan wujud Semar teh eueuh laleungitan. Kumaha meureun di leuweung mah da kudu aya tapakna. Kudu aya tapak. Ieu malawon teh nali keneh paguh. Luar biasa. Bingung tah. Kudu ka mana neangan? Dek ini nyetorkeun ka raja, maklum ama raja teh adatna. Wah. Wah disahokeun mah. Lamun mawa paisan kosong teh mah moal teu disiksa kaula. Maju jurang menurut menang pebenu. Ngalalamun salila-lila di leuweung duaan jeung Arjuna. No atuh keur ngalamun kitu kurunyung teh aya budak ngora. Ngaranna teh Nur Banyu. Eta teh mencerong ka kaula jeung ka Arjuna teh saha teh eta Nur Banyu neuteub we kulan. ieu cenah nu ngaran Arjuna teh ceuk Nur Banyu teh ka saha ka Arjuna ai Arjuna bari cengkat tina Cingogo heueuh rek naon kitu oh syukur atuh cenah. Nah, eta mah jojekuk teh. Saha? Nur Banyu ka Arjuna kana cukang irung. Allah. Atuh puguh Arjuna teh ngadayagdag. Ceuk kaula. Nanaonan sia teh? Teu puguh mimitina make ngadagor segala. Digabrug ku kaula eta Nur Banyu. Ai sugan teh moal ngabalicet.
ai dihareup tangka kai gede beletuk teh sirah kana tangka kai leng barang ngareret deui eta peukeun tarang jamomom ngareret ka tukang Arjuna geus eueuh jeung eta satria duka ka mana wah tah kitu riwayatna mah kaula dek balik-balik kumaha kadunungan sieun diambek tangtos atuh dek milu nyulik we ka dieu nyarek ngagabung heeh dek ngagabung gitu ngan kade cing ati-ati balik ka kalean lagi sewa pak sabab kabaca ku kaula ieu teh daek intelijen wah urang negara Amarta eta Nurbanyu leres atawa ti Densus 88 rupina ulon penjinak gadis bom sumuhun tah kitu ieu boa-boa ieu rahasia urang teh geus kapanggih kabongkar gitu geus kasadap urang terus ka monitor itu datan nirata ngademan saha itu datan nirata ngademan eueuh pakulingan terang pakulingan terang eta leumpang nepi ka araraneh jelema teh nepi ka ngacen gitu alah sugantennya daya aya jelema nih Saha satria ngaran kaula Nur Cahya Nur Cahya wah lobatina Nur nya nu tadi teh Nur Banyu ayeuna nu newak Arjuna ge ieu Nur Cahya aya eta kuring nu mere bawang Nur Rohman Paji Nur Rahman pantes aja aya itu nu tukang kuring heeh Nur Malasari da eta mah tuh istri dek ka mana sampean dek newak culik culik naon peuting engke Raja Amarta anu kakasih Yudhistira rek diculik kusaha wanyeun geus kasadap tuh percaya geus kasadap urang ieu monitor lin ya tuh tingali dina tangka kayu teh teh kamera wungkul dile kamera wungkul atuh sembunyi pokona si laing ngalengkah di perbatasan ieu dina harti cilaka ya nyaho ti mana anjeun tina hate sampean kunaon nyaho hate kaula pokona apa tina rinat beungeut anjeun oge geus kanyahoan gitu benten atuh moal bisa ngebohongan hate mah apa beungeut teh gambaran hate benar kan setiap beungeutna beureum eta hatena goreng anu kitu teh kudu diteungeulan buah ka aing sia teh goblok sia rasana teh bodas sebenarnya teu sadar urang ngajar Nur Cahya apa kon wani marang aku ora wani dening ngapaku lanang kowe lanang Aji mula ti tegah dia pada bejaan dulur anu sawarehna deui kapung wakul buaya mangap manusia mode ieu siap ade cing hati-hati haling pot haling sawios ade ku abdi lah haling montong pipilueun sia jelema sangsara mah goblok jerowo moal ngadak-ngadak minta nyatu ka sia sangsara sijak wae goblok sok tong dihalangan atuh
Halo, belum. Gas. Kan. Siksa ku aing sia. Oh, percaya. Atena Mamang Blang sia teh. Sawios atuh ku abdi lah mundur. Awas loba batur teh ieu. Maju Satria. Oh, Naon sia lurat reret? Lamun teu katanagaan aing kabur. Wah. Udang sia. Ayo. Eh, Ayo sia. Lah. Dawala. Tulung. Modar sia. Ayo sia. Lo. Dawala. Modar. Cilaka itu pun lanceuk dialungkeun deuleu. pilarian atuh. Wah. Tolong. Newo wae teh si goreng dodonges. Iya. Raden Gatot Kaca. Iya iki. Satria Mulajang Tengah anu nuju matroli kaayaan negara. Leres. Memang di hiji leuweung aya anu dicuriga. Nanging sateu acan ngayakeun tinakan soteh. Doh. Teu acan ngayakeun tinakan soteh dumeh eta jalma teh can ngalengkah. Can ngaleuwihan perbatasan can nincak ka negara Amarta. Doh, iya ge. Tapi ujug-ujug aya kajadian. Tulung. Saha teh? Lajeng Gatot Kaca Nyi Roro tina Mega Dutamana. Alhamdulillah Naon Kang? nyangsang dina tangka sukun. Totokeun Aden kayaknya. Aya hileuk beng. Lah, aya Bang Bara dulu. Totokeun. Jalma teh boga rumah sak teh. Ngalanggar sia. Jadi tulungan. Tolong! Woi. Kuantir. Teu aya deui, Aden. Buat kamu ruluk. Udah. Udang. Alah. Da geus salamet. Udah sadap deui. Euy. Euy. Aka salamet. Ari silaing. Kuring. Tingali we. Udah. Alah. Kelek-kelek. Gusti geuning teh Bapak Panglima. Semah kapihatur Bapak Komandan. Diuk. Daya Ahok. Salamet geuning kurang teh ieu tingali aya Bapak Komandan. Aduh Gusti. Mana wi teh sanes kopi anan. Mana we
sakarep. Alhamdulillah. Sekretaris PBB. Nuhun agan. Abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng. Wah, pejet. Rang-rang kana batu diuk. Wah, teu pejet. Akil. Nuhun agan. Dialungkeun ku saha? Ku jelema ulah jangkung gede. Wah, gitu. Saha mata teh jangkung. Urang mana? Urang negara awu-awu langit. Patih awu-awu langit. Awakna meber. Meber Saluhureun agang sakedik. Awakna teh jangkungna non teh. Sagi itu mah ya. Tatona dina bujal. Percaya. Eta teh jelema teh keur diincer. Kunaon sia ujug-ujug ribut? Dek ditewak ku abdi. Eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira petingge. Ngalanggar sia. Ngalanggar naon? Lumata kudu apa kana ilmu militer. Strategi militer. Eta teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh harubaka bahaya. Lamun can ngalengkah ka ieu tempat amarta. Ke perbatasan. Ngaliwatan perbatasan kakara ngayakeun heula pertanyaan. Luar batas kene, Kang. Jeung ulah ditindak heula belgug. Kudu apa kena hukum militer. Salah. Lepat atuh abdi. Cintan menang pala, menang palu. Ye, newak bangsat oge. Bisa sote dihukum hiji bukti, dua pengakuan, tilu saksi. Da ieu mah teh ngaku. Saksi bukti pengakuan. Geus ngaku naon? Parantos ngaku yen peuting engke teh bade nyulik. Ngaku manehna. Beureun diteken ku maneh. Da mah sieun diteken ku abdi mah. Ditekan dicicak. Ngamanehna ngaku utusan ti awu langit. Bawa dicicak indung sukuna. Maneh rakyat Nuhun. ngayakeun tindakan, laporkeun ka berwajib. Ulah main hakim sendiri. Ulah janji. Aya nu leutik serba salah. Bisi kami yang belit kablit. Sidik kuring teh niat bener. Niatna bener tapi salah ngalanggar hukum. Salah kaprah. Artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum. Dikik balik dengar. Nah, kado. Aya kadua mengeunangkeun. Bari baeud itu. Aya kadua rarato. Aduh. Na kudu kumaha ing hirup. Mun teu ngadukung. Padahal tina nyaah aing teh. Baru deungeun-deungeun si age ka aing. Teu didukung si Mahmud. Sumuhun rumaos saya agan. Tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ku budak ngora. Iya. Ieu man bangkong pan. Nah balik deui. Naon? Nah, geuning balik deui, keung. Rasa gua batur. Bawa batur. Nah, keung sabab di hareup aya nu ngaresek. Eta babari balik sia mah. Di papagahan teh. Kacanakeun abdi teh ku budak ngora. Saha? Ngaranna teh Nur Cahya. Saha? Budak ngora ngaranna Nur Cahya. Panginten karek 20 tahun mah. Budak ora pisan atuh. Ngaranna Nur Cahya. Nuhun. Kabawakeun budak ngora eta. Oh, eta mah jo ngajak gelut teh ka batur teh. Maneh cenah rek nyulik Raja Amarta. Nya eta teh salah. Bejaan jelema kitu teh. Da abdi teh apa? Gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep. Aku teh apa? Duka kumaha? Dibawa kana kitu mah bodoh abdi teh duh. Bodoh kana hukum sia teh. Da ieu wiwaha teh duh. Oh. Kudu boga wibaha teh etika teh. Pugu manehna nu teu boga wiwaha mah. Kaing ibu sorame. Temen da baheula atuh. Da baheula atuh. Ngaranna teh Nur Cahya. Nur Cahya.
budak di mana ai kapungkur teh budak teh di abdi keur leutikna teh nya dikukuk diwarah ku abdi tos 20 tahun leungit teh budak teh datang ayeuna geus dewasa panginten sakola di luar negeri pinter teh kan eta teh saha teh eta Dewa Nur Cahya menang beasiswa jenius kengeng beasiswa teh sareng beas beureum leuheung leuheung halus teh Abang kepanggil teh halus. halus sabulan dipanggil teh polontong anagan waniana mah wanian dengan polontong pronto cekeng ieu cek abdi gede gitukeun ulah waka ngayakeun tinakan cing teh ieu aduh ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib eta cenah Gatot Kaca teh kalah kasorana gede gawe eueuh ceuk saha teh eta ceuk eta ceuk Dewa Nur Cahya sorana ngomong gitu ka kaula bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teh sieun eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung bener eta teh wala si dawala mah harita teh nuju kiih si eta masuk nyilakakeun euy di mana mangkelukna palih ditu bulan ini siap nah teteh ngadukeun pan itu teh ti pihak urang Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali Belang we ulah aing we nu diaradu teh keun manehna antep sekali-kali di palih mana jelemana bieu teh dialungkeun ku aing ge pokona bisi loba batur bantuan aing siap Gusti sun gokong kaharepkeun percaya aing mau jangkrik awas sing hati-hati siap Gusti Bawa jangkrik. saprap tanep Gatot Kaca sampun dumugi dateng wala di luhur datang na Gusti moal anak Japati gitu wah anak Japati Ponggawa anda mah wah itu oh iya jorana gede wah sorana Tahun 100 sopo haranira nanya ka kaula weh gini si itu ketemu lagi nya wah di mana sia teh bieu teh ku aing ditotokeun teh sugan aing modar urang mau colena rag-rag di warung nah hati mawa kerating deng di dagoan ku aing mawa bubur ayam bubur we nah sia teh bubur mah paragi cangkeng kayak gitu bubur gitu bubur ayam bubur memaot mau foto lontong maot mah gugur gugur cing ai gugur mah ngabeledug jelegur 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 ngabeledug mah jurig saha ngaran anjeun ngaran kaula Jabang Tutuka wah kesuartan Jabang bayi Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto Gatot Kaca Purabaya Puru Kuntul Karitungu Purabaya Hancing Jaya Kancing Cetet anjing carekeun ngerikat gitu aingnya nakis lebih kapas gitu mau mata keukeuna ge rikat aing mah
Kancing Jaya Krincing Wesi Krincing Wesi Arimbi Suta Arimbi lapar Kayak kubere. refleks itu aja Percaya. Tapi ka pas-pas we. Arimbi Suta Bima Putra refleks itunya Tapi ka pas-pas we itu. Bima Putra Badalungan Badalohor cepet gitu Tapi ka pas-pas we. Cepet. Wani marang aku ora wani dening ngopo acan nah dengit coba maju kurang ajar ayo pada geuleuh ti tadi kene aing kasih aja Jadi jeung si Huis eta mah. saha ngaran sia ngaran kaula saha Semar Suta Siti Ragen Suta Bagong Astra Jingga Sepot Sutisna Abdullah Uned anjing lu baru baca ini saja modar sia musik sia modal sia anjir bisaan euy Ya kitu. leutik iya anjir berat euy Berat. alah Berat. wes Berat. ya woi Aduh, eta anjir rikat teh kitu teh mah. sangka euy Tukang ulin atuh. woi sok sia alah gelo aing ditotong Aya naon? panuju Lieur kan. ini digeuweung kacida sia mah jeung geuleuh aingnya oh woi woi alah lieur euy Moal teu ulang lu. Boa gay sia teh. Homo sia nya. Weh. Pek anjing pek.
mau dititah ya mau goblok. Mau diasongkeun. Tah bebas. Ampun. Mau diasongkeun. Wes